Pihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran cerita Sunda, cerita Wadul dina judul Hayang Sugi Miara Tuyul. Alhamdulillah ayeuna urang perantos dina bagian anu ka-25. Kumaha dararamang ka pamirsa dina danget ieu? Syukur alhamdulillah upami daramang mah emang oge di studio sapara kanca ayeuna dina sehat walafiat. Ukituna ka pamirsa anu kalersan nuju ngadangukeun cing pamugi tiasa kahibur kalayan tiasa ngabeberah kana manah oge urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tong nyangkolong ting kana waktos pemirsa mangga urang dimimitian prung Ma, hari bapak kemana ma? Nining dina dinten ieu mah teu ningali bapak. Oh, bapak maneh keur di warung. Biasa ngaplusan emak ngalayanan anu balanja. Nah, aya naon kitu Ning? Henteu saperti biasana tumben ieu mah nanyakeun bapak. Henteu, Ma. Teu ningali wae dina dinten ieu mah. Maklum bapak maneh mah ja sibuk jeung sibuk bae. Ma, segala hal ge bisa diatur ku urang, Ma. Nah, bapak jeung emak mah bet ngagegebig kasibukan bae. Rek iraha, Ma. Ke. Maksud maneh naon? Anu nek iraha? Ma, Nining mah hayang ningali emak jeung bapak salat ngaji. Senang kana Nining mah, Ma, lamun emak jeung bapak daek salat, daek ngaji. Nining, emak ge lain ku teu hayang ngajalankeun salat, lain ku teu hayang ngaji. Ngeundalah di kumaha teu kaur teu puguh bae, teu kaburu. Emak pan muka warung ti isuk nepi ka sore, kadang-kadang kapeuting deui, teu aya waktu. Nya Ma, lamun ngingetin ka dinya mah pan sagalana ge bisa diatur ku urang, Ma. Ulah ngagegebig dunia bae atuh, Ma. Hayang Nining meningali emak salat, ningali emak ngaji. Nya, emak ge aya pikiran kadinya mah Nining. Ngeun lah kitu teh. Geus cara rape teh lah. Nyareri awak teh lah. Geus loba ieu ituna. Nek iraha deui, Ma. Meungpeung emak keur cager, meungpeung emak keur jag-jag. Kudu inget, Ma. Emak mah ari keur hirup susah, keur hirup sangsara zaman bareto. Bisa keneh emak ngalaksanakeun salat, ngaji. Pan emak bareto mementa kanu maha kawasa. Hirup hayang boboga, hirup hayang serba aya.
Ari geus boga, ari geus aya, bet poho. Nining, lamun Nining rek ngaji, rek salat, heug bae atuh. Ulah sok ngatur-ngatur kolot. Kege kolot aya waktuna hayang make ge ngajalankeun. Ulah sok ngatur-ngatur kolot ieu. Kolot jedur isuk nepi ka sore adang peuting. Ngabelaan ngabelaan anak. Kudu nuhun maneh ieu. Bapak maneh geus bisa usaha, geus bisa nyer duit. Nya mah, tapi keur Nining mah henteu sugema. Kayaan serba cukup, kayaan serba aya, tapi keur Nining mah henteu sugema. Euleuh, berarti maneh henteu narimakeun kana perjuangan kolot. Sanes teu narimakeun mah, katarimakeun pisan. Ngeundarasaan Nining mah asa kurang merenah. Kaayaan urang geus rubak-ribuk serba aya, geus teu kakurangan, tapi jauh mah jeung nu maha kawasa. Aya naon ieu? Sok cekcok bae ai teun teh. Aya naon maneh Nining? Sok cekcok bae jeung indung aya naon? Bapak, hampura Pak. Sanes Nining cekcok, ngan ieu mah keur ngobrol we jeung emak. Ku bapak ge kadenge ngeun maneh ngomong naon tadi. Dedengean teh teu sugem mah. Kaayaan hirup urang anu geus robah saperti kieu. Nah, teu sugem teh teu sugem kumaha Nining. Teu narima maneh. Bapak, lain Nining teu narima. Ngeun alangkah hadena mah, Pak. Lamun urang serba aya, urang sujud syukur ka Nu Maha Kawasa. Ai. Maneh geus kumaha ngomong kitu ka kolot. Mawa sangar ieu kana bapak mah. Urusan ibadah ulah sok dipaksa-paksa. Gege bapak ge geus hayang make ge. Heug bae maneh nek ngaji tah nek salat tah kumaha maneh ulah sok ngatur-ngatur kolot. Nining ieu keur naon maneh salat getol, ngaji getol, kayaan balangsak mah keur naon ieu, keur naon. Nan urang cukup ku totonggengan bae. Nan urang cukup ku ngahaleuang ngaji bae. Teu bisa kitu ieu. Beuteung mah moal bisa diseubuhan ku salat, moal bisa diseubuhan ku ngaji, tetep ieu. Teu bisa kitu. Maneh ulah sok aneh-aneh ngomong kana jadi kolot. Bapak, istighfar Pak ulah ngomong gitu. Ai. Ieu maneh sabarak deukeut jeung keluargana Haji Durasid. Bisa manehnya kuari nyaramahan kolot, ngadawahan kolot. Nah maneh geus diloloh naon ieu ku keluarga Haji. Nah, ulah kitu maneh.
carios gitu Pak. Nining karunya ka bapa jeung ka emak. Lain itu carana karunya mah. Lamun maneh karunya ka kolot, kudu nurut ka kolot. Ulah bangkelang ka kolot, ieu nyaramahan sagala rupa. Ulah sok kituan nining. Ndek salat, ndek henteu ieu mah kumaha bapa. Heug bae maneh. Naon beuteung cukup ku salat kitu, naon beuteung cukup ku ngaji teu bisa kitu. Nya teu naon, ari memang prinsip bapa jeung emak kitu mah. Mangga bae eta mah kumaha bapa jeung emak. Nining ge moal maksa ngan pila kadar ngelingan. Ieu bapa geus tua bangka. Teu pantes nu jadi anak nyelingan ka kolot. Hei, bapa ge boga ugeran ieu, boga ujian. Batur mah hayang hirup senang, hayang hirup bagja serbaya. Keur naon maneh ieu? Masih teu narimakeun kana kaayaan urang seperti ieu ulah kitu maneh. Pak, Bapak kudu inget Pak. Inget naon? Ieu bapak waras ya waras ngomong ke waras. Nya, Bapak hirup serba aya, serba cukup. Cek paribasana hayang dahar tinggal hayang pake tinggal rap. Tapi buktina Pak, Bapak dahar ge cukup jeung tahu tempe, jeung asin, jeung lalabrumba. Papakean rarudin bae beubeus jeung beubeus bae. Ai. Kumaha wani ngomong kitu maneh ka kulot? Duraka maneh. Ai. Nining. Ieu maneh nining atana pisaha? Nah kasurupan nu ti mana maneh? Badeng-badeng ieu maneh kasurupan ieu. Campelak maneh. Cig maneh ingkah ulah aya di dieu. Sok. Lamun maneh geus kacekok ku keluarga si Haji Durasid jeung si Patur, mantog ka ditu. Ulah ka dieu deui. Nah, maneh sangeunah amat ngomong. Nya kumaha bapa bae eta mah. Nek make pakaian beubeus lah, nek kumaha bapa, nu penting kanyatanana urang serba aya. Imah gede, warung gede, nek naon deui. Kang Mukri, ulah sok luluasan kitu ngomong ieu kanu jadi anak. Ulah sok ngusir kitu ka anak pamali. Maneh de nek sarwana deui. Ih, Kang Mukri lain kitu. Ulah luluasan ieu. Nah teu aya cara nu sejen selain ti ngusir ka anak. Eueuh deui, iwalti. Diusir. Sok maneh. Oh, mangga atuh Pak. Upami kayang Bapak kitu mah. Nining rek pamitan bae hapunten Pak. Bisi aya cariosan nining anu nyelekitkan hati. Sumarambah kana baya. Sakali dihapunten nining mah, Pak. Jig mantuk maneh ka ditu. Mantuk. Hampura emak, hampura bapak, kepaksa nining lempang tieu imah. Moga-moga anu maha kawasa mere hidayah ka bapak sinareng emak. Sakali dihampura Pak,
Nining, ulah dianggap nyeri hatenya bapak maneh. Ya bapak maneh mah seperti itu tabiatna. Pepeje, iya ulah dianggap nyeri hatenya. Ma, Nining teu nyeri hate. Doakan bae Nining. Insya Allah Nining ge baris ka dieu deui mah. Keun lah Nining rek di rorompokna Abah Haji. Rek nenangkeun pamikiran mah. Heueuh sok. Dasarna ge cigra mantoga ditu. Sangeunana bae maneh ngabacot kanu jadi kolot doraka maneh. Kang, ulah sok luluasan kana anak mah ieu. Dinten teu ge paneta anak urang. Anak teu beunang diatur. Anak mawa prinsip sorangan. Ieu akang masih keneh waras ieu. Nah, dielingan ku bebenjit, dicaramahan ku bebenjit, moal aya hartian. Curbe mantuga ditu, salat saseubeuna, ngaji saseubeuna. Nining, ari hate leutik mah emak ge geus sayang deukeut kanu Maha Kawasa. Ngenduka kumaha ieu? Hate emak masih keneh poek. Hati emak masih keneh bureng. Naon maneh kalah ngalamun, dek saruana jeung anakna. Henteu Kang Mukri henteu. Mujeuh geus keur ka warung maneh. Cipardi bantuan tuh. Aing dek hees. Cepatur. Ari Nining ka mana ya? Teu katingali-tingali. Saurna mah bade uwi heula cenah. Abah hoyong nepungan ka keluargana. Oh iya nya. Lain Cepatur. Eta budak lumayan cerdasnya. Beda jeung nu sejen-sejena. Alhamdulillah Pak, katingalina anjeunna teh tekun, serius belajarna. Alhamdulillah. Syukur we nya. Geus aya tapakna geuning. Nining mah nya pangaruh we budakna cerdas. Lain kieu ieu Cepatur. Abah hoyong naros ka Cepatur. Mangga Abah. Bade naros naon? Ieu mah urang keur jojorangannya. Asaku pantes, asaku parigel. Lamun Cepatur salilana babarengan jeung Nining. Ari Abah sok ka mana wae. Ya, upame memang terus dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa mah kedah sasarengan-sarengan anjeunna. Ya, eta mah tuh meureunan tos kedahna sasarengan gitu Abah. Ieu mah keur sawangan Abah, keur jojorangan ieu mah.
Mohon Abah. Mohon Abah. Puntennya patur bade ka tempat pengawasan deui ya. Tos darongkap tuh barudak. Oh, mangga syok mohon, mangga. Nya bet jorojoy dina hate ieu. Kabere resep eta kana sinining. Kabarenya eta ka sinining. Budakna bager, budakna cerdas jeung cekatan. Lamun sampai kajodokeun jeung cepatur, bagja ieu hate bagja. Gening Neng Nining tos dongkap. Semohon parantos. Kumaha? Bapak sinareng makna damang. Alhamdulillah pangestu Akang. Syukur upami damang mah. Lain bet tara-tarati sasari. Ieu Neng Nining bet nguluwut. Bet bararintit kitu siga-siga nutos nangis naku naon ieu Neng Nining. Pan urang rek ngaos ieu mah ieu. Nah, katingalina bet bararintit siga tos nangis. Nah, di benduan gitu kuno jadi bapak. Henteu Kang henteu. Aya naonnya Neng Nining betara-tarati sasari loba malaweng jeung bararintit gitu si getos nangisnya. Nah aku naon ieu hate bet panasaran ieu. Tapi keun we heulaanan lah ke aya waktuna nek diajak ngobrol. Ya ieu mah sakedeung deui ge bari semagahan bararudak ngaji nya lah. Kayak geus aya waktu anu senggang, geus aya waktu anu asren, rek diajak ngobrol Siga aya anu dipendem ieu ku manehna. Duh Kang Dudung, ieu urang geus tereh rampung ieu dina ngabangun pondok pasantren teh nya geus teu karasa ieu. Nya pangaruh bareujeng dikeureuy bareujeng kompak deui masyarakatna. Alhamdulillah ieu. Ya geus 75% ieu bangunan. Moal lila deui ge rampung geura ieu urang. Asaku tumaninah teh nya urang lamun geus rampung mah tambah regreg we kampung urang ieu Kang Dudung. Nya ieu mah begitu nama. Lain Kang. Ohi mah lamun inget kana masalah hutang. Sok lelenyapan bae ieu hate ieu. Duh. Sarua Akang oge lamun mikir kadinya mah. Ngeun ya iwalti ukur mikir doang. Ya urang kana mayar namanya pimanaeun. Kang, eta maksud Ohim ge. Nya aya manehna nawaran deui ka urang. Yang geus teu sanggup lah Ohim mah. Sarua Akang oge lah geus teu sanggup.
ngeun ieu mah urang kumaha prakna we lah. Keun we heulaanan urang papohokeun bae heula tah masa kedeung. Ya memang hiji urang keur fokus dina gempungan ngabangun pondok pesantren. Nya Kang ah. Lain Kang Ari Pak RT ka mana ya can katingali-tingali? Ari tadi mah kaditu tuh cenah mah rek anu Kang Dodo. Manehna teh soalna Kang Dodo ye dina poe-poe ye teu aya hadir ye. Bisi teu cager cenah mah. Oh gitu. Nya. Teu ningali oge Kang Dodo ye. Buah-buah teh cager. Nyalah ngan susuganan mah manehna cager. Amin, moga-moga we lah. Iya si Nining. Lempang bari jeung gegeraheun meureunnan. Ieu buku Yasin katinggaleun. Beunya. Rek diampihan bae heula ya ka kamar lah. Keun we di dieu ye dina tempat sare. Karunya bisi manehna engke nyusulan ka dieu. Nya lah diteuneun bae di tempat sare ieu buku Yasin ye. Geus engke neanganan teu hararese. Nya kadang kalah mah omongan si Nining eta omongan nu jadi anak aya benerna nya. Nah nu disebut aya benerna hirup cukup serba aya ari dahar basajan papakean oge lah geus teu layak pake. Memang aya benerna eta omongan anu jadi anak. Nah, sabrak geus ngadenge omongan si Nining. Ieu hate aing bet rumagak kieu. Asa bayeung yang jeung asa sesebelakan anu aya. Ieu peuting ke malam Salasa. Kudu kumaha ieu aing? Cenah mah aing kudu ngurusan anak tuyul. Nah, siga kumaha nya tah anak tuyul? Karage ngadenge ngaranna rupana macan pernah manggih-manggih acan. Peuting malam Salasa si Nining geus wancina ieu miara anak tuyul. Piraku si Nining teu bisa nyumponan kana kahayangna. Lamun teu bisa, lamun teu sanggup cilaka. Tapi pirakulah. Pamirsa kaum dangu sadaya, harupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu dina carita Sunda, carita Wadul. Dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul, hasil karya cipta Mang Egi Pajri dicanaku Mang Egi Pajri dina bagian anu ka-25. Atur nuhun dina sagala pratasanana, sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya kakirangan-kakiranganana. Sakitu anu kepihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag